Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsut tasi'a asyara ari hadis anu ka-18. An Ali bin Abi Thalibin tetep katampi ti Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Amin. Qala ngadawu Sayyidina Ali kana lafad bainama dina hiji mangsa nahnu ari abdi sadayana ma'a Rasulillahi tetep sartana Kanjeng Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam fi awalil islami barina tetep dina awal Islam. Idh waroda ujug-ujug datang alina ka abdi sadayana saha rajulun hiji lalaki ala naqatin anu tetep tumpak onta. Wa qad athara bari nyata tos tapak kanaon asairu lempangna fihi di eta rajul wa fiha jeung di eta naqoh. Wabana jeung pertela alaihi ka itu rajul naon ana us-safari karipuhan nyaba. Faqwa teras eureun itu rajul alina hareupeun abdi sadayana. Faqala teras ngomong itu rajul kana lafad ayyukum ari anu mana ti jajaran aranjeun Muhammadun eta ngaran Muhammad. Fa'aumayna teras ngisyarahna abdi sadayana ilan nabiyyi kanjeng Nabi alaihi salam. Faqala teras ngomong itu rajul kana lafadia Muhammadu hai Muhammad at-ta'ridu nah nembongkeun anjeun alayya ka kaula makana perkara amara nu pantos marentah ka anjeun bihi kana itu umah saha rabbuka pangeran anjeun aw aridu atawa nembongkeun kaula alaika ka anjeun makana perkara amara nu pantos marentah ni ka kaula bihi kana umah saha sonami atawa naon sonami patekong kaula. Faqala teras ngadawu lahu ka itu rajul saha an-nabiyyu kanjeng Nabi alaihi salam kana lafad bal ukhbiru balik tang ngabejakeun kaula ka anjeun bima kana perkara amara nu pantos marentah ni ka kaula bihi kana amma saha rabbi pangeran kaula. Qala ngadawu Sayyidina Ali kana lafad fa'arada teras nembongkeun alaihi ka itu rajul saha an-nabiyyu kanjeng Nabi alaihi salam. Faqala teras ngadawu kanjeng Nabi kana lafad bunia diadegkeun naon al-islamu agama Islam ala khamsin tepan kana 5 ma'asyara itihi sarta pirang-pirang syaratna itu Islam. Sumaqala tuluy nyarita itu rajul kana lafadia Muhammadu hai Muhammad ana ari ngaran kaula Gossanu eta Gossan. Gossanu benu Malikin al-Amiri eta Gossan putrana Malik al-Amiri. Wakana jeung bukti alana eta tetep pikeun kaula sonamun atawa naon sonamun patekong nazbahu anu sok mencit kaula sadayana ingdahu disandingan itu sonam fi Rajab dina bulan Rajab atirotana kana pepencitan sesembahan abdi sadayana wana taqarrabu jeung gawe deus abdi sadayana ilaihi ka itu sonam bidzabahina kalawan pepencitan abdi sadayana. Fa'utiro teras dipencit ingdahu disandingan sonam naon atirahu pepencitan sesembahanana itu naon atiro turujulin pepencitan sesembahanana hiji lalaki minna nu tetep ti jajaran abdi sadayana yuqalu anu diucapkeun lahu ka itu rajul naon isomun ngaran isom. Falamma rafa'at teras samang-samangsa ngangkatkeun itu rajul yadahu kana leungeun rajul minal atiroti tina pencitan sesembahan sami'atah nguping rajul sautan kana suara min jaufis sonami anu bijil tina jero na patekong. Lapad dia isomu hei isom. Ja geus datang naon al-islamu Islam wa batalat jeung geus batal naon al-asnamu pirang-pirang patekong. Wa fidat jeung geus diraksa naon ad-dima'u pirang-pirang getih. Wa wasilat jeung geus ditepungkeun naon al-arhamu pirang-pirang kabarayaan. Wa dhaharat jeung geus dhahir naon al-haqiqatu hakikat. Wassalamu jeung kasalamatan. Fafariha teras bunga saha isomun isom didzalika karena eta nguping suara wa kharaja jeung keluar isom yukhbiru bari ngabejakeun isom na ka abdi sadayana summa waqa'a teras tepi ilaina ka abdi sadayana naon khabaru ka berita anjeun ya Rasulullah hai utusan Allah. Falamma kana teras samang-samangsa bukti kalakuan ba'da ayyamin tetep dina sabada pirang-pirang poe ataro tah mencit sesembahan ingdahu disandingan sonam saha rajulun hiji lalaki yuqalu nu diucapkeun lahu ka itu rajul naon torikun ngaran torik. Falamma rafa'at teras samang-samangsa ngangkatkeun itu torik yadahu kana leungeunna torik anil atiroti tina pepencitan sesembahan sami'atah nguping torik sautan kana suara yaqulu anu ngucap itu saut bin jaufihi tina jerona itu sonam
Lafadia tariqu he tariq bu insa geus diutus saha annabiyyu hiji nabi as-shadiqu anu bener itu nabi waji'a jeung didatangkeun naon biwahyin wahyu nautikin anu ngucap minal ajizi ti pangeran anu maha gagah al khaliqi anu maha ngadamel makhluk fa kharaja teras keluar itu tariq yasihu bari ngajerit itu tariq finnasi di jalma-jalma bidzalika kusabab ngupingna ita suara faqawiyat teras kuat naon akhbaruhu pirang-pirang berita anjeun ing dana munggu abdi sadayana ya Rasulullah utusan Allah. Fakuna tuluy bukti abdi sadayana bainal mukadzibi eta tetep di antara anu ngabohongkeun. Wal musaddiqi jeung anu ngabenerkeun. Wala makana jeung samang-samang sabukti naon munglu salah sati ayyamin mangsa tilu pirang-pirang poe. Atar tu tah mencit kaula ana tegasna kaula atirotan kana pepencitan sesembahan ila dzalika sonami ka eta patekong. Falamma rafa'tu teras samang-samang ngangkatkeun kaula yadi kana leungeun kaula min hatina itu atiroh sami'atu tah nguping kaula sautan kana suara aliyan anu tarik. Min jaufis sonami tina jero patekong yaqulu bari ngucap itu saut bilisanin fasihin kalawan lisan nu pasehat. Kana lafadia Ghassan bin Malikin al-Amiriyu jaa ngadatangkeun naon al-haqqu haq nabiyan ka hiji nabi Hasyimiyan nu bangsa Hasyim bituhamata di kampung Tihamah linasirihi eta tetep pikeun pirang-pirang anu nulunganna eta nabi assalamatu ari kasalamatan waliyakhadhilihi jeung eta tetep pikeun pirang-pirang anu ngantep ka itu nabi annadamatu ari ka nalangsaan hadian nunuduhkeun wada'ian jeung anu ngajak ila yaumil qiyamati nepi ka poe kiamah samartafa'an tuluy cengkat itu Ghassan minal ardi tina bumi wasaqoto jeung nyuksruk itu Ghassan ala wajihi kana beungeutna Ghassan qala ngadawuh Sayyidina Ali kana lafad fakabbarot las takbir saha Rasulullah kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makabbaro jeung maca takbir saha ashabuhu pirang-pirang sahabatna itu Rasul ma'ahu saratana kanjeng Rasul waqala jeung nyarita saha Ghassan waqad qultu bari nyata tos ngucapkeun kaula salah sata abiyatin kana tilu pirang-pirang bet nasyi'ari anu tetep tina syi'iran afa ta'dzinu nah tah ngidzinan anjeun di ka kaula ya Rasulullah hai utusan Allah an ungsyida kana yen ngalagukeun kaula ha kana itu abiyat fa adzina teras ngidinan saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala teras nyarita itu Ghassan asra'u gagancangan kaula sayron dina lempang fi tolabin dina barang teangan bisahlin kalawan senang wa huznin jeung sedih fi biladin di pirang-pirang negeri minar romali anu tetep tina keusik li angsuro karna yen rek nulungan kaula khairon nasi kapang alus-alusna jalma-jalma nasron kalawan pertulungan muazziron anu nguatkeun wa aqidu jeung mengkeutkeun kaula hablan kana hiji tambang minahibalika anu tetep tina pirang-pirang tambang anjeun fi habli dina tambang kaula wa asyhadu jeung nyaksian kaula annallaha kana yen saenyana Allah hakun eta anu hak muwahhadan tur anu ditauhidkeun wa hadza jeung ari ieu agama Islam adinun eta adinu eta beragama kaula bihi ku itu Islam mana qolat dina salagi bisa mindahkeun naon qademi dampal suku kaula na'li kana sendal kaula qala ngadawuh Sayyidina Ali kana lafadu awalu manjing ari pangheulana jalma aslaman nu lebet Islam si iman ba'dal wahyi dina saba'da lungsur wahyu Khadijatun eta Siti Khadijah summa Abu Bakrin teras Sayyidina Abu Bakar summa Ali yen teras Ali summa Zaid bin Harisata teras Zaid bin Harisah summa Qamariyatun teras Siti Qamariyah jariyatun tegesna jariyah maksud jariyah tadi teh tiasa dikena budak atau amat summa Qamariyatun jariyatun teras Siti Qamariyah jariyah summa Hamratu teras Hamro
summa Utsmanu teras Utsman, summa Zuhairun teras Zuhair, summa Abu Ubaidah bin Jarrah teras Abu Ubaidah bin Jarrah, summa Tolhatu teras Tolhah, summa Zubairu teras Jubair, ridwanullahi ari karidwan Allah taala alaihim eta moga tetep ka itu nu kabeh ajmaina tegasna sakabehna. Wa aslamu jeung ngalebet Islam itu jalma-jalma, wa katamu jeung pada nyumputkeun itu jalma-jalma islamahum kana Islamna itu jalma-jalma minal kufari ti kaum kufar. Sumanazala teras lungsur sa Jibrilu malaikat Jibril alaihi salam, faqala teras ngadawu Jibril kana lafad, ya Muhammad wahai Muhammad, innallaha sa'anyana Allah taala yaqra'u eta macakeun Allah ka anjeun assalama kana salam, wa ya'muru sareng marentah Allah ka anjeun bi anta da'wa kana yen kudu ngajak anjeun annasa ka jalma-jalma ilal islami kana Islam. Faqoma teras ngadeg saha an-nabiyyu kanjing Nabi alaihi salam, fasu'ida teras naik kanjing Nabi ala jabali Abi Kubaisyin ka gunung Abi Gubes. Fanada teras ngagero kanjing Nabi bi ala sautihi kalawan pang tarikna suantena kanjing Nabi. Faqala teras ngadawu kanjing Nabi kana lafad kudu ngucapkeun aranjeun kabeh kana lafad la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Falamma sami'a teras samang-samang sangadarenge saha annasu jalma-jalma nidaahu kana panggerona kanjing Nabi, ijtama'at setah kumpul sa'al kufaru kaum kufar fi darin nadwati di tempat pertemuan. Fatasyawaru teras musyawarah itu kufar fima dina urusan perkara bainahum anu tetep antarana itu kufar. Faqulu teras ngomong kufar kana lafad inna Muhammadan sanyana Muhammad yashtimu eta ngajejeleh Muhammad alihatana ka pirang-pirang pangeran urang sadayana, wa yad'u jeung ngajak itu Muhammad na ka urang sadayana ila ilahin kana nyembah pangeran lana alamu anu terkenal urang sadayana hu kana itu ilah. Fakaifal hailatu tah eta kumaha ari tarekahna, yaqulu ngucapkeun saha Muhammadun Muhammad lana ka urang sadayana, la ta'budu ulah ngibadahan aranjeun alihatakum ka pirang-pirang pangeran aranjeun, wahia jeung ari pirang-pirang pangeran itu kufar atawa jeung ari itu alihah salah sumiatin eta 300 wasituna jeung 60 naonana sonaman patekongna. Illallahal wahidal qahhar, illallah angin ka Allah al wahida anu sahiji al qahhar anu maha maksa. Wa minhum jeung eta tetep ti jajaran itu kufar Syaibatu bin Rabi'ata ari Syaibah bin Rubai'ah, wa Wulaid bin Haris jeung Wulaid bin Haris, wa Sufyan bin Umayyah jeung Sufyan bin Umayyah, wa Ka'ab bin Al-Asrafi jeung Ka'ab bin Asrafi, wa Aswad bin Abdi Yaguth jeung Aswad bin Abi Yaguth, wa Sokhr bin Haris jeung Sokhr bin Haris, wa Kinanah bin Rubai' jeung Kinanah bin Rubai', wa hum jeung ari itu jalma-jalma kufaru Makkah eta kaum kafir Mekah, wa haula'i jeung ari itu jalma-jalma ru'usaul kufari eta pirang-pirang gegeden kaum kufar. Qalu ngaromong itu kufar kana lafad yada'u ngajak itu Muhammad na ka urang sadayana ila ilahin kana ngibadah niji pangeran la na'rifun teu kenal urang sadayana hu ka itu ilah. Walam yashtam jeung teu ngajejeleh Muhammad alihatana ka pirang-pirang pangeran urang sadayana. Faqoma teras ngadeg sa wahidun hiji jalma minhum nu tetep ti jajaran kufar, wa huwa bari ari itu wahid yaqulu eta ngomong itu wahid kana lafad yuridu ngamaksud sa Muhammad pidalika dina itu pangajakna malan kana harta. Falam yaltafitu terus teu malire eta kufar ilaihi ka itu wahid. Waqulu jeung ngaromong itu kufar kana lafad huwa ari Muhammad sahirun eta tukang sihir kadzabun tur tukang bohong. Sumaqalu teras ngaromong itu kufar lil Wulaid ka Wulaid ma taqulu kana lafad ma taqulu ma kana naon taqulu ngucapkeun anjeun anta tegasna anjeun. Qala ngajawab Wulaid kana lafad ma aqulu mau ngucapkeun kaula fi hadzal amri dina ieu urusan Muhammad syai'an kana naon-naon. Fanasabu teras ngabangsakeun itu kufar hu ka itu Wulaid ilaihi ka kanjing Nabi. Fa akhada teras ngeunaan hu ka itu Wulaid naon al ghadabu ambek jiddan kalawan banget. Faqala
Teras ngomong sal wuled kana lafad amhilu kudu mere tempo aranjeun kabeh ni ka kaula salah sata ayamin dina 3 pirang-pirang poe. Wa kana jeung bukti lahu eta tetep milik wuled naon sonamani 2 patekong mutakhadhani anu dijieun duanana min jawahiro tina pirang-pirang inten atawa pirang-pirang permata. Wa min dahabin jeung tina emas wa fiddatin jeung tina perak wa bi anwa illu'i jeung pirang-pirang tawa kalawan pirang-pirang warna mutiara. Maudu'ani anu ditendeun duanana alal kursiyyi dina kursi wa albasa jeung makekeun wuled alaihima kana itu sonamain alwana thiyabi kana pirang-pirang warna pakaian. Fa abada teras ngibadahan wuled huma kana itu sonaman salah satu ayamin kalawan 3 pirang-pirang poe. Walayali hidna jeung pirang-pirang petinganana itu salasah mutawaliyatin barina anu tuluy-tuluy atawa anu tuluy-tuluy. Wa ma akala jeung teu ngadahar wuled wa ma akala jeung teu dahar itu wuled wa masyariba jeung teu nginum wuled wa dhahaba jeung indit wuled ila baitihi ka imahna wuled wa auladihi jeung ka pirang-pirang anakna wuled wa tadarru'a jeung DP-DP itu wuled ilaihi ma kana itu sonaman wa fil yaumi salisi jeung dina poe anu katilu qala ngomong wuled kana lafad bihaqqi ma abadtu kalawan hakna yen ngibadahan kaula kuma ka aranjeun salah satu ayamin dina 3 pirang-pirang poe hadzihil ibadata kalawan ieu ibadah anta takallama kana yen muga cacarita aranjeun duaan wa tukhbiro jeung yen ngabejakeun aranjeun duaan ka abdi sadayana min amri Muhammadin tina urusan Muhammad. Fadakhala teras asup naon asyaitun syaitan fi famis sonami dina sungut patekong wa taharraka jeung usik-usik itu sonam wa takallama jeung bisa nyarita itu sonam. Kantun wa qala inna Muhammadan laisa binabiyyin cekap wallahu a'lam bissawab.